mitorosna tentang Allah Subhanahu wa taala. Aina bakal baru nyaeta al-waladul amin, ari budak anu jujur. Al-waladu ari budak al-amin. Muhammadun ari Muhammad. Muhammad ini lain sanes kanjeng Nabi ya, cerita di dieu mah. Tapi sajabit itu emang Nabi Muhammad mah al-amin benar. Tapi nu dimaksud dina ieu kitab anu dikarang Syekh Ahmad Umar bin Ahmad Baroja nyaeta Muhammad. Muhammadun ari Muhammad waladun eta budak. Aminun anu jujur. Muhammadun ari Muhammad waladun eta budak aminun anu jujur ya khofu. Sieun Muhammad mikarisi Muhammad nih. Mikasieun Muhammad nih. Allahu Allaha ka Gusti Allah. Allah ka Gusti Allah wayam tatila jeung migawe Muhammad wayam tatila jeung migawe Muhammad amrohu kana parentahan Gusti Allah. Amrohu kana parentah Gusti Allah. Amrohu kana parentah Gusti Allah wadata yaumin jeung dina hiji poe. Wadata yaumin jeung dina hiji poe. Wadata yaumin jeung dina hiji poe. Qalat nyarita lahu ka Muhammad. Qalat nyarita lahu ka Muhammad ukhtuhu dulur awewena Muhammad. Ukhtuhu dulur awewena Muhammad. Su'adun nyaeta Su'ad, ngaranna Su'ad nya. Su'adun nyaeta Su'ad. Nah dina ieu kisah aya nu hiji namina Muhammad eta budak anu begitu jujurna. Anjeunna sieun ka Allah, mikarisi ka Allah. Kusabab sieunna anjeunna osok ngalaksanakeun naon anu diparentah Gusti Allah, sadang naon anu dipiwarang ngajauhan Gusti Allah. Wadata yaumin jadi hiji poe. Qalan nyarita cenah ka Muhammad teh saha wargina dulurna lanceukna tapi awewe anu namina Su'ad. Naon cenah nyaritana saur Neng Su'ad teh lamun ceuk orang Sunda mah Neng. Nyai Neng Su'ad teh ya akhi hei dulur abdi. Saur Su'ad ya akhi hei dulur abdi inna abana saestuna bapa urang sararea. Inna abana saestuna bapa urang sararea. Saestuna bapa urang duaan kene. Khoroja eta kaluar bapa. Khoroja nyata geus kaluar bapa. Qad khoroja nyata geus kaluar bapa. Aya qad. Qad khoroja nyata geus kaluar bapa. Minal baiti ti imah. Minal baiti ti imah. Pahaluma mangkahayu. Pahaluma mangkahayu. Bina naftah kalawan sasarengan urang duka. Bina naftah kalawan sasarengan urang duka. Khijanata to'ami kana lemari kadaharan. Khijanata to'ami kana lemari kadaharan. Lina pula supaya ngadahar urang. Lina pula supaya ngadahar urangnya urang duaan maksudnya. Lina pula supaya ngadahar urang ma kana perkara biha anu aya dina eta lomari dahareun. Biha anu aya dina eta lomari. Minal makulati tina sapirang-pirang kadaharan. Minal makulati tina sapirang-pirang kadaharan alladidati anu raos alladidati anu raos lezat bahasa Arabna alladid ladidati anu raos pa abuna mangka ari bapa urang pa abuna mangka ari bapa urang duaan layang zuru eta henteu ningali bapa layang zuru henteu ningali eta bapa
ilaina ka urang duaan ilaina ka urang duaan tah ecek neng suat teh nyarios cenah ka Muhammad teh he Muhammad he dulur abdi yeuh cenah si bapa teh tadi teh geus kaluar tina lomari tina lomari geus kaluar di rumah cenah lomari masuk iya Muhammad bapak orang teh geus kaluar di rumah hayu ayeuna mah urang muka cenah muka naon muka lomari kadaharan di jero teh aya seueur cenah tuangan teh anu kacida raosna anu kacida ngeunahna da bapak urang mah moal ningali ecek neng suat eta teh ka Muhammad teh ka urang duaan teh moal ningali da si bapak mah geus kaluar ka kumaha urang beakeun we dahareunana ecek neng suat teh Pak Ajaba maka ngajawab Muhammad tadi kan menjadi tanah neng suat ayeuna Muhammad menjadi tanah Pak Ajaba maka ngajawab Muhammad hakikotan dina sanyanyana hakikotan dina sanyanyana ya ukhti hei dulur abdi hei dulur awewe abdi ya ukhti hei dulur awewe abdi hakikotan teh sumuhun laras sami terus hakikotan laras atau hakikotan dina sanyanyana ya ukhti hei dulur awewe abdi inna abana sanyanyana bapak urang duaan inna abana sanyanyana bapak urang layang zuru eta henteu ningali bapak ilaina ka urang cek Muhammad teh leres wargi abdi leres teteh sanyanyana si bapak teh emang teu ninggal ka urang teh sor Muhammad teh walakin amma ta'lamina akan tetapi naha teu kuninga anjeun saur Muhammad walakin amma ta'lamina akan tetapi naha teu kuninga anjeun saur Muhammad katetehna yeung mamatahan anallaha saestuna Gusti Allah anallaha saestuna Gusti Allah huwa ari Gusti Allah huwa ari Gusti Allah alladzi yang duru eta uninga Gusti Allah ilaina ka urang dua alladzi yang duru eta uninga Gusti Allah ilaina ka urang saur Muhammad sumuhun teteh da emang si bapak mah moal terangan sim kuring duaan teh tuang kana itu katuangan teh tapi sing inget teteh sabab naon ingat ari Allah mah maha uninga kana naon anu kurang dipigawe dikitukeun Muhammad katetehna teh kupira dahareun eta teh catet pah dari mangka kudu sieun anjeun saur Muhammad katetehna pah dari mangka kudu sieun anjeun mislah hadal amali seperti ieu pagawean mislah hadal amali seperti pagawean al-qabihi anu goreng li annaki karena sanyanyana anjeun li annaki karena sanyanyana anjeun lau akhati lamun nyandak anjeun lau akhati lamun nyandak anjeun sayan kana hiji perkara bi ghairi ridho abika kalawan henteu aya ridho ti bapak anjeun bi ghairi ridho abika kalawan henteu aya ridho ti bapak anjeun fa innallaha mangka sanyanyana Gusti Allah fa innallaha mangka sanyanyana Gusti Allah yabgodu alaiki yabgodu mangka bakal bendu Gusti Allah yabgodu mangka bakal bendu Gusti Allah alaiki ka anjeun wasaupa yang bakal nyiksa Gusti Allah bi non kibu yuakibuki pasaupa yuakibuki hiji jeung bakal nyiksa Gusti Allah ka anjeun wasaupa yuakibuki jeung bakal nyiksa Gusti Allah ka anjeun tuh ayat tetehna ukur pira ieu kudu jadi pelajaran ku urang ayat tetehna ngajak dahar pedah bapana tos kaluar ngajak emam ieu kan kana katuangan meskipun ecek bapana bakal rido-rido wae jadi papa tapi ieu adab ieu
ada jang ayo orang dahar yuk tuh si bapak mau keluar ayat tuangan raraos ecek Muhammad ulah teteh macam leres emang si bapak mau meninggal ka urang tapi ingat Gusti Allah mau meninggal coba lamun kitu dijadikeun kana urang ka urang jang ayo urang dahar si bapak keur ayo ngabeakeun bae atuh kan si bapak mah kan kitu rata-ratana henteu mikir eta ridho jam 3 jadi kolot meskipun bakal kolot mah ridho lah meskipun tapi iya adab dipake ya ari urang mah yang ngalebek bae si mamah meuli baso atau bapak karek meuli daharan oke muntah titip si bapak keur kacai ya blebek di dahar basona kan gitu tapi iya adab dianggo meskipun jadi kolot pasti bakal ridho tapi iya adab cek Muhammadnya teteh emang si bapak mah teningal tapi Allah mah uninga karena naon anu dipegalai kurang tapi ingat teteh ieu teh lamun mah urang nyokot kana ieu perkara ieu teh akhlak anu goreng cek Muhammad eta adina merek papatah kalau jadi lancar goreng ieu teh teteh kade li anaki kan kadituna karena sanyana anjeun lau akhot lamun mah anjeun teh nyenak saya akan diperkan bigo ridho abika kalawan teh aya ridho Pak Inallah yang kudu alik cek Muhammad saanyana lamun mah teteh anak tuangan ieu tapi nu jadi sepuh teu ridho ingat teh si Allah teh bakal waridho bakal yang bodoh bakal ngamuk ka anya lamun mah teteh tuang kana kadar menjadi bapak si bapak teu ridho Allah bakal mendut teteh dikitukeun Pasaufa yu'aqibuka yang bakal nyiksa Allah ka anjeun. Dikitu keur pelajaran. Pakhopat mangkasieun suadun suad. Pakhopat mangkasieun suadun suad wastahat jeung eraeun suad. Wastahat jeung eraeun suad min su'i niatiha tina goreng niatna suad. Wastahat jeung eraeun suad min su'i niatiha tina goreng niatna suad. Sieun langsung si suad mah neng suad mah. Coba lamun urang kudu jadi adik atau kudu jadi lanceuk. Ieu urang dahar ngecek adik teh kela cenah emang si bapak mah teu ninggal tapi Allah mah ninggal. Gandeng sia budak leutik mah hakan mah barang hakan bae cenah kan kitu urang mah. Nya teu ningali nu jadi kolot tos tuang atau teu acan bahkan ieu adab ieu. Urang meser tuangan bawa ka bumi dibawa ka bumi ya kudu tawaran heula jadi sepuh eta cacak-cacak kana hareun urang kudu tawaran ka sepuh jeung kudu tuang teh kudu sepuh lah komo lamun tuangan jadi kolot gitu terus waqalat jeung nyarita su'ad sahihun eta bener sahihun eta bener waqalat jeung nyarita su'ad sahihun eta bener kalamuka ceritaan anjeun ya akhi hei dulur abdi wa askuruka jeung nganuhunkeun kuring ka anjeun wa askuruka jeung nganuhunkeun kuring ka anjeun kasiron kalawan kacida ala hadihin nasihati kana ieu nasihat at-thayyibati anu alus nganuhunkeun si neng suad nuhun atuh adi ari kitu mah sim kuring jadi apal ieu teh goreng sim kuring teh hilang atuh nuhun pisan kana ieu nasihat anu sae coba lamun urang dikitukeun kudu jadi adi gandeng sia mah teu nyahoan naon lapan bae akan mah bae kan kitu rata-ratana saking kusieunna Muhammad tepi ka erek anak tuangan we api dipake adab sieun Allah bener sieun nu jadi kolot ridho orang bisa teu nepi ka kana saking jujurna petik ku urang buah petik ku urang hasil mudah-mudahan urang sadayana digolongkeun budak anu beradab anu jujur anu bakti kana sepuh ya umat yang kadang ngaji umat pikiran jang make koko jang make baju teh sing bener make sing jang panglikeun anu sok panglikeun ulah sakahayang hoream si mama
ulah ulah takullahuma uffin ulah nyebut wae ulah komo lamun diteruskeun Koream nawe geus leuwih gitu nyebut nawe geus goreng komo Koreamna gitu ya sabalikna tapi lamun kolot misalna miwarang hal anu jelek gitunya tolak tapi secara halus ulah ketika orang nganyerihakeun menjadi kolot ulah walaupun maaf amit-amit kolot orang misalnya non muslim orang dilahir non muslim orang alap kolot orang teh kafir contoh tetap kudu beradab ulah ketika nganyerihakeun tetap contoh neng aya neng mana teh ulah make baju lah ulah make non make hijab lah tolak tapi secara contoh secara ulah tapi kan nganyerihakeun ari teh Nabi mah aya seueur pabalik eta budakna make mukena make tiung dicarekan aya teh Nabi aya dicarekan atuh mamada ieu teh syariat Islam entang sacek bapana komo sia didodog wae aya nu kitu aya tapi kerek bunuh diri mama abi mah meskipun daripada hirup cenah syariat Islam teu ditegakkeun abi make jilbab diulah dibunian diulah geus abi mah gantung diri bae Masya Allah ngaranna si Sari aya Aisyah Sari tong kitu-kitu bae indungna teh gantung diri pedah diulah make jilbab ciung buni aya nu pedah kitu bapana datang turun si Asaripudin wae dodong si maneh kan sia teh lalaki erek naon make jilbab si jeng serius deh mudah-mudahan orang sadari jeung barudak anu soleh-solehan berbakti orang tua berbakti kanggo orang tua berguna bagi masyarakat bangsa dan negara amin ya rabbal alamin a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi ni'amahu ya kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultani subhanaka la nuhsi sanan 'alaika kama asnaita ala nafsik barakal hamdu hatta tarda barakal hamdu ila rabbi barakal hamdu ba'da ridha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhir wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiy